Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala, karangan Ki Leksa, didongengkeun deui ku Mang Barna. Dalamang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Urang teraskeun hancana anu katunda. Upami teu lepat hanca nu katunda waktos dinten kamari teh parantos dugi ka Bral Arinit rek ngider ka sakuliah desa, ngumpulkeun duit dahareun jeung sagala rupa nu dibutuhkeun. Lain meuli lain menta tapi nyokot, sakur nu kapanggih dibikeun atawa henteu pasti dipaksa dibawa ka nagara. Upami teu lepat parantos dugi ka dinya nya mitra, kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, panon poe geus tunggang gunung, angin leutik ngahiliwir nebak kana tetangkalan. Manuk-manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Sasatewan mah teu boga kasedih, teu boga kahariwang, jigana teh gumira we sapapanjangna. Tapi lamun seug manusia khususna urang desa liwung manuk, poe eta mimiti manggih lara tunggara, dilingkung ku kabingung, diudag-udag kasusah, dibaberi ku kasedih. Ku ayana kala hideung jeung kala biru teh kabeh ge ngarasa seungah, sabab mimitina geus kacida gorengna kumaha engke akhirna. Samulangna ti imah kubu, kabeh ge eueuh anu tengah ruk bingung. Daratangna ka imah teu aya anu hegar, teu aya anu gumira, kabeh ge ngaharuleng. Ceuk ieu kumaha, ceuk ieu kumaha. Manakomo kulawarga si Koci mah ceurik balilihan bari ngariung mayit si Koci anu ruksak sabab dibalangkeun keuna kana tangka kalapa, terus ragrag kana lemah. Nenyo kaayaan kitu jeung kanyataanana ka si Koci, jelema nu tadina aya pikiran rek ngalawan ge jadi ngarentet deui. Keung sok sieun kawa si Koci jadi korban teu pupuguh. Kumaha urang teh nya Kang? Geuning bet kudu ngalaman kieu ye. Rek aya naon di lemur urang atunya make kudu ganti dunungan. Cek hiji lalaki nanya ka saluruhna, jang ayeuna mah ada geus kieu jadina. Nya tadi mah be kalawan ikhlas. Sabab rek kumaha deui atuh da urang mah teu boga kakuatan. Najan hati teu panuju ge ari engker mah taya hatina, mending nurut kana kahayang anu kawasa. Kitu jawabna. Teu kawas nu nya pasrah sumrah. Padahal saknyana mah da sarua bae teu panujueun. Oh jauh kumaha deui adinya teh niwati sabar teh wakal we urang mah rakyat. Kumaha pamingpin we urang mah. Teh malah si Aki bari nanggep tuur. Nyata karunya ka si Koci we paeh teu pupuguhnya, ceuk nu sajen deui. Nyaho, mata ge kudu gede tinimangan, euy kudu asak mikir-mikir, euy. Supaya ulah teu ka kitu, euy. Urang manajan hate teu panuju ge kudu ngawula ka wayahna we. Sabab teu boga kakuatan, euy.
dina bogana oge tetep kudu make perhitungan euy. Kudu mikirkan keselamatan diri jeung keselamatan anak incu tak kitu we euy. Cek si Aki deui, ieu Aki ti mana ieu? Sanyar deui wae Aki. Nu ngariung ungut-ungutan. Pok nu pangheulana ngomong nyarita deui. Nyata cek saliwat mah untung urang teh tina desa pan jadi kerajaan. Tapi ieu teh bakal leupas tina panang tayungan Raden Jakalara. Hiji raja anu adil tur wijaksana. Nu ayeuna mah duka teuing ye. Da geuning jiga anu barangasan kitu. Kawas-kawas rek harengheng ye. Asa-asa moal dikebetaheun mun boga baraya dinu jauh mah. Kajen rek ngungsi we wing mah. Ceuk eta lalaki ngora-ngora tebet nemongkeun sikep anu lemah taya sumanget. Arinya itu suka mana wae. Ulah kitu suja. Kudu mikir 2 kali. Singgarunya kana diri, singgarunya ka balarea ieu. Ayeuna mah urang babarengan we teh mongkeun kasatiaan jeung tetangga teh. Sabab cek pamikir mang mah moal pati-pati aya kejadian kieu ye lamun teu aya sababna. Nu kudu dipikiran deh sababna ieu. Kasang tukangna kunaon make aya kejadian kieu. Cek si Mang bari papata. Ngarayung calohok can ngartieun dayohna. Malah mah si Aki ge kerung kulit tarangna mending ngariut. Tapi da anger teu kapikir. Naon kira-kira na Ujang? Ya ki nagara Cembara teh geus kaceluk kaun-aun. Kawentar kajana pria kasohor ka mancanagara. Cembara teh subur makmur gemah ripah repeh rapi Gusti waras abdi. Ieu teh barokahna ti hiji pamimpin anu adil jeung bijaksana. Anu pinter jeung perseka. Anu gagah jeung sagala bisa. Tapi ayeuna bet aya kejadian kieu ka urang pasina ge Kanjeng Raja balangah ieu teh atawa memang keur teu aya di kerajaan. Kitu dah sababna mah. Atuh cek nu ngariung teh hampir bareng buahnya cenanya. Nya jiga mah kitu. Mitra keur gunem catur kitu kurutak aya anu datang 2 jalma bangun tenang. Gok kahareupeun nu ngariung ujug-ujug pok ngomong kalayan Daria. Ulah sing rariung kitu atuh. Biasa we kawas sasari. Keun da moal bedana jeung anu geus. Kur beda saeutik. Mun bareto diurus ku pakuwu, ayeuna mah ku raja. Cek nu jangkung gede. Ade, Aki mah teu gaduh amutan naon-naon. Ngariung sia teh dumeh keur hade poena we resep ngalayung ye. Gitu moe tongong ye. Tema si Aki rikat ngajawab. Tapi kaula geus bisa naguh. Pasti tas ngobrolkeun kejadian tadi. Ulah salempang. Juragan Kuwu ge moal nyiksa rakyatna. Pasti bakal ngayakeun akal tarekah pikeun ngabelaan rakyatna. Tapi teu bisa sakaligus. Kudu kanyahoan heula kelemahanana supaya herang caina beunang laukna. Bisa bebas bari jeung teu kudu ngadatangkeun korban jiwa. Sikap si Koci ulah diturutan. Eta teh goreng patut. Sabab mawa karep serangan. Mun hayang salamet bari hasil, kudu sauyunan, kudu babarengan, kudu gotong royong, sarta kudu make larancang anu sampurna. Tak kitu we. Mitra nu ngariung ungut-ungutan lir ibarat nu poekeun manggih palita. Lir ibarat nu hanaang manggih cai.
najan sakat celaka rasa nikmatna nu aya didinya datang deui sumangetna. Pok salah saurang tumanya upami kitu carana kedah kumaha abdi sadayana teh nun kahiji guguh heula kayangna kadu ka panguluwut bisi dicuriga euy mun batepung di jalan dia di pasampangan kudu ngahormat sakumaha biasana ka pangagung pamentana bere cumponan sakadugana kaduana ulah kenat-kenat ngadua kanu kawasa nyuhunkeun panang tayungan nyuhunkeun pituduh sareng kakuatan kanu maha kawasa sing sabar bari ikhtiar ulah aral subah sabab aral teh deukeut kana cilaka tas sakitu we carana malah cek eta Ponggawa ngomongna teh dariana keur kawasna mah geus dipapatahan ku kuwu bagus ria yen kudu kitu carana keur nengtremkeun hate rahayat. Tapi ayeuna kedah kumaha atuh ieu teh? Agi teh. Ayeuna kaula diutus ku Juragan Kuwu pikeun ngumpulkeun katuangan kanggo nyuguhan raja. Sok rek mere naon kaula moal maksa ngan Arandika kudu ikhlas. Mere teh sakadugana we lah. Mitra nu ngariung silih reret terus silih ungekan jung narangtung. Leos ka imahna masing-masing. Ari Ponggawa dariuk dina golodog nungguan anu keur barang cokot. Tekung silila geus daratang deui aya nu mawa hayam, nu mawa beas, nu mere duit, nu mere kalapa jeung sajabana. Nu kabeneran nyampak di imah. Sok-sok dibikeun ka Ponggawa teh. Nuhun lah sagege katarima ku kaula. Muga-muga ieu barang teh sing jadi amal. Ikhlaskeun lah supaya ulah mubah. Sabab lamun teu ikhlas banda bakal beak. Pikiran rungsing. Ganjaran atau moal boga sok. Nya nuhun. Duh gini aya nu ngirim peutuy, nu ngirim naon ieu teh? Selong. Tah ieu lalab ieu. Duh. Daun sampe, terong, uluh ini segala aya ieu. Bayem, jahe. Wah, samara ieu mah kudu dibawa ka Ciroyom ya jigana ieu. Aluh, segala aya ieu. Nuhun, bejakeun ka rahayat nuhun. Aki mah ikhlas inillahi ta'ala. Aki mah. Ceuk si Aki. Mang eta asa dipaksa da salira munutna teu maksa. Nya mangge ikhlas we. Ceuk nu sejen. Pada ngikhlaskeun yen merena teh ikhlas karena Allah mitra. Saeunggeus narima ikrar tinu ngariung Ponggawa maju deui mentaan kadaharan tinu sejen. Hasilna puguh mucekil tapi kahese mawana nya akhirna mita anu nanggung beuki jauh ngiderna beuki loba beunangna nu nanggung beuki namahan tapi ka ngalut kawas anu rek seserahan. Gancangna carita Ponggawa anu ditugaskeun ngumpulkeun kadaharan geus hasil ngarengsekeun tugas kalayan hade. Sabab dina mentana sopan jeung leuleuy teu pikakeheuleuan rakyat jog-anyog ka imah Kuwu nu geus dianggap karaton. Didinya geus nyampak juru masak parabot atuh geus sadia prak digarawe sakumaha mistina. Sabot juru masak popolah Kuwu Bagus Ria jeung Mang Sarpan katut sababaraha urang Ponggawa badami di pojok istal ting harewos kawas anu sieun katohyan ku batur. Utusanana Kuwu nyarita kieu. Awas, ieu teh hasil badami. Ku kitu kieu kudu ditanggung jawab ku sararea ieu. Sabab teu mustahil bakal mawa risiko anu lain saeutik bisi usaha urang gagal. Jeung deui kade dina matakeunana sing titih-rintih ulah gagabah bisi cilaka amun eueuh kasempatan anu hade ulah dipaksakeun.
Sarerea mangut tanda satuju jeung arti. Geus kitu salah saurang ponggawa ini teuing rekaman ada teu bebeja. Kuwu Bagus Ria unggah ka imah maturan kala hideung jeung kala biru. Nu keur ngobrol bari Sukasiri gogonyakan. Di dapur recok nu popolah bari banyol silih gonyak. Kawas papolah dinu ngawinkeun we padahal sanyana mah maranehna teh keur sedih. Sabab nagara dijajah deungeun. Tapi menang mabagahan kuku supaya ulah nemongkeun anu sedih. Kudu jiga nu gumira we cenah. Nya akhirna nu popolah terengse sagala rupa katuangan geus sayagi ngan kari nyuguhkeun. Kapala tukang masak laporan ka Mang Sarepan, ku Mang Sarepan diparentah supaya sakaligus masangkeun katuangan dina meja sing lengkep sing nyugemakeun sabab haturan tuangeun raja. Ngan Mang Sarepan mamagahan kieu pokna. Ya, sakur katuangan anu laos pisahkeun keur nyayagikeun Kanjeng Raja sareng Juragan Pati nu sejen mah pisahkeun. Di mana teh seepan keur urang. Itu tah. Atuh geura nu haraya teh sareuri. Atoh rek menang bagian teh. Sabab di imahna mah teu nitih sataun sakali masak kitu teh. Atuh sarerea ngagugu kana papatah Mang Sarepan. Katuangan anu raos anu hade dianggap istimewa dipisahkeun. Nu sejena diwadahan ku wadah sejen deui. Saenggeus rengse pamasangan aya nu asup saurang katayep ngadeuketan kadaharan. Wur-wur aya barang sabangsa tipung diawurkeun kana kadaharan nu disagikeun keur kala hideung jeung kala biru teh. Kumaha geus beres? Cek ku Bagus Ria bari melong kanu keur digarawe. Atuh ditemalna beres sana juragan. Atuh terus ku teh ngabejaan ka kala hideung jeung kala biru yen katuangan geus sayagi. Syukur. Kaula memang geus lapar yo. Tapi geus nyeungeut dambu ada wajan maju ka poe kieu. Cek kala hideung bari nangtung. Kala biru nuturkeun. Parantos Gusti. Temal ku. Gegag-gegag kala hideung jeung kala biru laleumpang bus ka tengah imah. Didinya geus ngabarak rupa-rupa kadaharan. Sanguna ngebul keneh bodas pulen seungit. Pasakan meni melenghir ngahudangkeun rasa lapar. Gek atuh kala hideung jeung kala biru teh diuk. Teh diengkekeun deui krawung nyuk sangu. Lok kana piring kop nyokot deungeunna. Wur di banyur ku sayur. Calebak dalahar bari ceplak teu bisa eundahar sopan. Heuda geus biasa sakama-kama teh. Tumandahar bari sila tutug. Suku bajegar sangeunahna. Oh, mane mau lawa gadahar. Engge deui sisa kami. Jik jaga di luar bisi aya mau ngamuk gajah mata euy. Kumaha lamun dewek keur barang hagan jol teh maung. Hayangeun kabitaeun. Urun dewek teh calangap. Leuheung ukur calangap kumaha lamun dikarekeb. Cek kala hideung bari ngareret ka kubu. Mangga kaula nun. Cedok kubunya mah terus bijil kaburuan. Ari para ponggawa narogel noong tina sela-sela bilik. Hayang nenyokeun. Ari nu dalahar teh segut atawa henteu. Barang mereka kala biru jeung kala hideung lain segut deui. Tapi kacida ponyona. Sabab geus lapar pisan. Daging hayam tapi kala diis kuduaan. Angeun beak teu nyesa.
sanguna kari saparo. Atuh mangsarpan jeung para ponggawa sejena bungaheun, malah silih reret bari ngacungkeun jempolna. Tekung silila nutuang telekasan, kala hideung ngadayagdag bari teurab euleu, kala biru ngalepus udud beteungna beuki buci treuk mani herang bakat kupinu. Bari udud deh haseupna dikepuhkeun ka luhur, cipecuh cenah dasar nu weureu nya midlah. Nikmat Kang, lah ieu rasana jadi raja deui ngana jakal ka naon kitu ieu nana ieu karatona goreng badut. Alah nikmat ieu. Cek kala biru bari ngareret kalanceukna. Naon-naon ge kuduna teh daraje nincak ti kotok atuh sia kala biru. Nincak hamalan meureun lain ti kotok tah heueuh. Naon-naon ge kuduna teh daraje nincak hamalan tanya eta. Keun bae butut ge. Lila-lila mah pasti ngagedean euy. Temal kalah hideung. Raja jeung patih ngarobrol nyacapkeun ka bunga. Ari urut dalaharna diberesan ku ahli masakna, ngan kabeh geus meunang mamagahan. Sangkan sasaraja mah dipisahkeun, ulah dihiji-hijikeun jeung anu sejen. Sarerea nurut atuh meni ngagunuk sesana teh. Tulang hayam namru, lauk emas, kari hulu jeung cucuk, sangu aya kene, angeun kari caina ditambah ku nu sejena. Mangsarpan ngaharewos ka hiji ponggawa. Sasaraja bikeun ka anjing. Nya bener, bisi kadar ku batur urang. Jawabna bari terus marentah kanu digawe supaya mikeun sesa kadaharan ka anjing. Gue anjing teh atohin. Aya 5 sakali datang rageg bisa rada parbu tulang silih rengan silih segag mani gandeng. Mangsarpan jeung ponggawa nenyokeun ti dapur kumaha terapna ka anjing. Tetela keur dihakana mah teu naon-naon, tapi sangeus beak ngahakan sesa kadaharan anjing teh ting soloyong teu puguh. Aya nu namru kawas anu berat ku beuteung, aya anu jajarik jeugan kawas anu leuleus cokor, aya oge nu nalonyong kawas nu lolong. Jedak nengar tatapakan, gaik-gaik disada, buru namru terus ngahegak. Kebah kencing jauh, bisi modal di dieu. Cek mangsarpan, keun bae ngaraka saksi ku saradea, kumaha terapna. Cek penggawa tungtung nama pada nempokin. Tetela aya tapakna sakabeh anjing nu ngahakan tulang jeung sesa sangu ting kalepek aya nu oseh-osehan, aya anu sesegor bari ngabudah matana buncelik. Tekungsi saparapat jam kusek-kusek hos paeh. Gempar bangke anjing teu nyesa hiji-hiji acan. Bagus pasti teu nyesa hiji-hiji acan ieu. Halus lah. Penggawa seuri nu sejen nyerenge. Tapi mangsarpan encer uteukna. Terus ngantelkeun curug kana bibirna. Ulah ribut atuh. Ayo. Urang jauhkeun, ayo. Sarerea sadar. Terus ngagusuran bangke anjing dijauhkeun ti imah kubu. Sakalian di ruang. Teu nolih kana kacape da bisi kanyahoan ku kala hideung jeung kala biru. Harita teh kaayaan beuki poek. Langit rada anggeb,
daya bentang anu temong atuh buni eueuh nu nyarahun iwati nu baroga rancana taina hayu urang adinit ka imah urang intip kumaha tumrapna ka raja gejul ulah tarik teuing atuh cek Mang Sarapan keukeuh mepelingan supaya ulah gagabah dina nyarita bring atuh ka imah pakuwu terus narogel noong ka jero ana breh kala hideung jeung kala biru keur ngobrol sakapeung seuring ngagak-gak sakapeung nyarita dariana keur teu aya tanda-tanda anu kena kunaon-naon malah teu lieur-lieur acan jigana teh nenyo kanyataan kitu Mang Sarapan jeung baturna colohok bengong asa teu percaya kana eta tetenyoan malah kubu Bagus Ria ge tita tadi ngahuleng we palang siang salah ngasupkeun tinaku banget kapanasaran kubu Bagus Ria kaluar ti tepas terus ngulibet ka pipir gok jeung Mang Sarapan sapala kanca nu keur noong ka tengah imah kumaha ieu mana buktina manggar mati geuning cek pakuwu tenang juragan kubu tos dicobi ka anjing sadayana gempar teu aya nu nyesa cacakan sesa komo luhurna pasti mati cek Mang Sarapan bari pepeta buktina mana geuning kuwu Bagus Ria teu percayaeun puguh abdi ge heran nah jarak jago wae cek hiji ponggawa nu baroga pokal ngaharuleng kaget kabeh oge sabab tujuanana gagal kalah hideung jeung kala biru jarak jag sehat aya tanda-tanda pi kasakiteun da eta mah kuwu gogodeg atuh anjeunna ngarasa heran jajantungna ratug awal akhir bisi katohyan kumaha maha itu nama antos we dugi ka anjing geun cenah teu rakeula kok kitu ku kieu urang buktoskeun anjing cek Mang Sarapan manehna mah boga kayakinan yen usahana teh bakal hasil ngan iraha-irahana mah teu bisa nangtukeun ya geus teu naon-naon atuh jeung dikarawe deui kade sing didirindih euy ulah matak nyurigakeun cek kubu sarerea ting laleos muru tugas masing-masing pakuwu ge kahareup deui di baturan dua ponggawa sejen ngajaga bisi aya karaman anu tumiba peuting beuki jembling hawa karasa tiis bentang mimiti temong baranan gaang jeung jangkrik reang patemalan sakapeung kadenge sora anjing nu babaung mata keueung jeung geuman jalma-jalma kadang warga desa Liwung Manuk loba nu teu bisa sare inget wae kana kajadian beurang bisi matak aya buntutna anu matak ngarugikeun ka sarerea sedengkeun kala hideung jeung kala biru teu aya kasieun teu aya kahariwang geus beuting mabus ka kamar masing-masing goledag ngagoler dina kasur anu empuk saprena ngeplak bodas angel jeung guguling haripu kacaturkeun isukna kuwu Bagus Ria jeung para ponggawa geus harudang geus ngajalankeun pancen gawe sakumaha mistina ngan sajeroning digawe teh aringet bae kana pagawean anu peuting geus hayang nyaho kana hasilna ti sabrai beurang ting kuriling bae ka pipir imah
hayang geranyaksian hakumaha ari kala hideung jeung kala biru kumang sarepan kadenge di kamar aya nu kerek meni nyegrek sarena tibra sarta hudangna beurang aneh nah geuning hirup keneh wae nya euy manusia naon eta teh cek hate mang sarepan terus nyampeurkeun ka ku Bagus Ria gek diuk kigireunana diburuan loba hayam silih udag anakna pating caria kawas anu leungiteun inung aya naon Sarbon jika anak pagawean orang teh gagal juragan nah kumaha di kamar kakuping sora anu kerek meni nyegrek cirining harirup keneh ta jelema teh nah itu kamari teh dijalankeun atawa henteu piraku barho kana ranjana pan meunang badah mikalayan sakeda teh kuwu rada ngananaha magarkeun teu dipigawe wantun sumpah kan sagala rupi rancana dijalankeun kalayan hade tur lancar teu aya itu ieu malih mah teras dicobi apan sasaka tuangan teh dikaanjingkeun kontan anjing anu ngahakan tulang teh parah mitra kuwu Bagus Ria ungut-ungutan kamari ge geus ngadenge kana katerangan eta teh tapi nah hari kala hideung jeung kala biru bet harirup keneh meni mana kuat-kuat teuing racuna anu teu mati atawa pujitna anu kuat keur kitu ting torojol ponggawa sejen sarua tas ngayakinkeun mercayakeun kana ceuli masing-masing tetela sarua yen ti kamar teh kadenge sora nu kerek meni nyegrek sidik deui kerekna teh kala hideung jeung kala biru juragan pada melan urang teh teu aya hasilna geuning yeuh cek hiji ponggawa laporan ka kuwu kaula ge geus nyaho cikumaha atuh jarana nyaduh kadi taak ari kitu mah ya nyaan bener-bener taak nah bet babari taak kumaha lamun dicoba deui sugan we ari hanteman-hanteman mah teurak gagah sakali timpah deui sing tepi ka hasil mangsarepan ngagedur keneh sumangetna teu babari pondok pangharepan kaula satuju Sarban ngan kade euy dina matakeunana sing apik ieu jeung taliti ulah nepi ka ngajadikeun huru-hara nu matak cilaka keur sararea utamana mah sing apik teh bener eta naon pitapak teh ku urang teh didalahar ku manehna pokona bisi didahar ku urang-urang carana mah kawas kamari we atuh agan tapi kumaha barangna ieu aya keneh atawa henteu nya mangsarpan nanya ka salah saurang ponggawa anu kamari dipercaya ngayakeun racun leueur kanggo ngabasmi bagong 100 mah cekap lah da ieu mah lain keur modaran bagong atuh sumun sangem paripaosna gitu cek eta ponggawa rikat nemalan deui geus urang beakeun sakalian iraha we keunana mah tuh dangaran-ngaran manusia mah aya apesna tara jaya salawasna ngan urang ulah bosenan sabab pikeun ngabela balarea jalma sadesa ngalawan ku tanaga teu bisa atau ku cara kumaha we supaya hasil mitra saran mangsarepan ditarima ku sararea atuh terus harita ge tatahar deui rek metakeun cara nu kamari sanyana kuwu jeung para ponggawana geus sadia racun rek ngabinasa kala hideung jeung kala biru ku cara anu kasebut licik tapi kapaksa dijalankeun ngingetkeun yen maranehna teu mampu ngalawan ku jalan kasar jeung terang-terangan beurangna beuki tetela kala hideung jeung kala biru teh hirup keneh sabab duanana ting tarojol di kamar terus gegeroan ka kuwu sagala dipenta sagala ditanyakeun
Kangaranan raja kawasa teu make pamikiran nitah jeung menta teh. Bagus ria teu baha. Sakahayang anu karada kaduga mah dicumponan. Atuh anu teh kacumponan mah sasadu. Kalah hideung jeung kalah miuk dan yuk ditepas. Ting dayak dag bangun senang. Teu mikirkeun mani. Udang sare teh tuluy menta cikopi. Atuh sor 2 gelas gede. Geus dicampuran racun. Adi, ieu poe euy cikalna pikeun urang ieu. Poe nu ngandung sajarah. Nu ngandungkeun hasil henteuna perjuangan urang. Cik rek naon heula anu digarap. Sabab lenggah urang euy kudu nincak kana ti kotok. Kekecerekang lain ti kotok. Nya. Ana kecerek kudu keuna wirah mah. Ceuk kalah hideung bari suruput minum cikopi. Makang we lah. Sabab pangna akang ngabogaan rancana hayang ngadegeun karajaan di dieu. Pasti geus aya gambaran di samemehna. Kuring mapan patih ngandar mah kumaula. Kumaha cek timalan ti raja. Pinter maneh euy. Kala biru pinter. Ieu atuh euy. Poe ieu parendah si Sarpan sila ngumpulkeun para pamuda anu awakna weweg, anu sehat, anu sakira pantes dijieun prajurit pangawal raja. Lobana euy 40. Terus parendahkeun si Kuwu sila ngumpulkeun lalaki anu jagjag. Keun bae geus kolot oge asal mampu keneh nyekel pakarang perang. Terus latih kumaneh Yun pasukan prajurit kerajaan. Kaula mere waktu 7 poe keur ngalatih prajurit. Minggu kadua kudu mimiti ngalenggah nyerang desa bang dekeutna supaya taluk ka kaula keur nambahan kekuatan. Kedua terus nalukeun manusia teh nuntut sadesa dah engke euy bakal ngalegaan. Nu akhirna Cempala bakal ragrag kana leungeun kaula. Kitu we lah. Mitra kalah hideung seuri bari lalengakan. Kop deui kana cikopi regot diinum. Kala biru ngarti kana maksudna. Sabada nginum pok ngomong. Mangga Kakang. Sadaya timbalan Kakang baris diestokeun pisan ku geuring. Engke sabada ngopi. Kuring rek ngumpulkeun para penggawa pikeun ngajalankeun parentah di Kakang. Prak jalankeun sing hade-hade euy. Mitra kaayaan beuki beurang. Kuwu jeung penggawa sajena teu jauh ti imah. Sabab sawaktu-waktu pasti menang parentah. Mang Sarpan oge anu tadina rakyat biasa ayeuna mah geus dianggap ponggawa karajaan. Manehna kapaksa cicing di karaton nunggu-nunggu timbalan raja. Tekung sinila raja teh menta dahar. Sor kadaharan geus disayagikeun dipasangkeun. Calebek raja jeung patih dalahar. Daharna sakarep-karep. Diukna ge sila tutug daharna ceplak sakabeh dahareun diacak. Anu teu diasaan. Pais lauk kadawak kana huluna heula. Nenyok ayaan kitu teh Mang Sarpan jeung kanca-kancana atoh. Sugan we nu ayeuna mah teu rak. Tapi nyalahan. Tapi ka tengah poe kalah hideung jag-jag keneh wae. Malah kala biru mah paparentah teu aya eureuna. Nitah kitu nitah kieu. Sakumaha cek papatah lanceukna tadi. Atuh sarerea ge kaget. Naha aya manusia mana kuat-kuat teuing. Beuteungna dijieun tina naon. Make teu teurak ku racun padahal geus dipino sarta racunna ditambah. Kacai-cai teh diawuran supaya kadahar ka inum. Astagfirullahaladzim. Nah manusia naon ari si kala biru teh.
make teteraku racun nyaan gitu mah tuh gagah sakti dua anak oge ciku malah muntah hasil deui euy. Aduh Mang Sarpan nanya ka baturna bari jeung rumahu satungtung hidup keneh sarta satungtung racun aya keneh terus gunakeun sugane ari loba-loba teuing mah modal tah ceuk hiji ponggawa nya bener kudu kitu tapi ari hayo-hayohan teu hasil wae mah kudu neangan cara sejen euy kumaha carana supaya Raja Gejul bisa pae ceuk Mang Sarpan dari anaker nyageun lah urang pada midei wengke ayeuna mah hayu urang ngumpulkeun balad taya salahna dilatih perang mah ngarah urang teh para pamudana aya kabisa. Cager Sarta Mitra hanyakal kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.